Nah Hace, akhir-akhir iya asal loba ngahulang gitu. Ece teh keur loba pikiran Neni. Mikiran naon atuh Ce? Mikiran salaki Ece ayah Amir. Ayeuna teh beda pisan. Beda kumaha Ce? Nya balik gawe teh peuting wae. Ngomongna mah ngalembur. Nya alus atuh Ce, eta tandana salaki Ece teh getol gawena. Nya sih ngan ayah Amir teh meni hare-hare pisan ka Ece. Hare-hare kumaha Ce? Biasana lamun balik gawe teh sok langsung ngobrol jeung Ece. Pentingna sasonoan. Tapi ayeuna mah hare pisan, balik gawe langsung sare. Isuk-isuk gawe deui. Ece na meureun kurang menggairahkan. Ih, sangkirang Ece teh make baju anu seksi. Ih, angger teh ditoyol-toyol acan. Nah nya aneh lamun kitu mah Ce. Nya aneh. Ece geus nyiapkeun sarapan oge teu didahar. Kade Ce aya orang ketiga. Mene capek hate, capek pikiran. Wayahna we Ce sing sabar. Sugan we sikap ayah Amir berubah deui. Nya sih ngan hayang we atuh Ece teh tenang. Gampang atuh Ce eta mah. Kumaha carana? Tarik napas, tahan 3 jam. Insya Allah Ece tenang. Mending asa kakarak kamari nyisih teh. Ini sekolah deui susuhun teh. Geningan Erti aya di dieu pantesan dia di imah eueuh. Ayah rek naon? Ieu ayah teh rek mayar hutang. Kan kamari Erti digawe di kebon ayah. Meni padahal mah bae we atuh ke deui we atuh ya. Ieu we ayeuna bisi engke mah kapake deui. Nuhun atuh ya. Inai. Ya, nggak aja, kata Neti, ini pacul, bukan bisa dipakai. Nya sok we nae rek minjem pacul mah. Da ku eti ge moal waka dipake. Emang pacul ini ka mana? Tuh yang Neti, pohonnya nun. Di pohoan atuh inai mah. Nya, selain pohoan oge, inai mah sok dipohokeun. Geus di mana Neni? Eta geus panggihan jeung Cek Mual. Isukan yang geus panggihan. Nya Bah, Neni aya perlu ka Cek Mual. Duh, abah ge geus lila teu panggil jeung Cek Mul. Kumaha kabarna Cek Mul? Sehat? Sehat Bah. Ngan keur loba pikiran cenah Bah. Pikiran naon atuh cenah Cek Mul teh? Mikiran salakina Bah, balik gawena peuting wae. Wah, curiga atuh mun kitu mah. Curiga kumaha Bah? Neni, lamun lalaki geus beda kitu, eta tandana aya anu lain. Aya awe lain deui maksudnya? Tah, eta pisan Neni. Geus teu kudu dipertahankeun deui. Maksud Abah? Nya mending cerai we. Omongan Abah mah meni jiga seblak. Jika sebelah kumaha Neni? Lada jeung panas di jero beuteung nepi ka liang bujur. Kek, jika si Eti, dagoan. Ayah. Aya naon ya? Ari Eti rek ka mana? Rek ka pasar, balanja sembako. Atuh lamun kitu mah hayu bareng jeung ayah. Malah naon kitu eti bareng jeung ayah? Moal atuh. Bisi aya nu cemburu. Eti sok ka mana wae. Piraku kieu wungkul aya nu cemburu. Geningan ayah jeung Eti. Keur naraon di dieu? Nya bah,
Ayah teh reka kantor, kebeneran si Eti reka pasar. Kebeneran apa kebeneran? Iya, Bah, itu reka pasar. Ya sok atuh, ari kebeneran mah. Abah ge kebeneran loba kene pigaweun. Lanjut ya. Kebeneran, Bah. Tukang, si Abah kemana wae pikiran teh? Keun bae ulah dianggap teuing. Ayeuna mah hayu urang meuli sarapan heula, aya mah lapar. Sok we ayah, eta mah moal reka pasar, geus berang deui. Bener Eti mah euy. Meuni kuat nahan lapar. Tong boro nahan lapar, nahan rindo oge, eta mah geus biasa. Nu mana wae nu kudu digawean ku Inai teh? Anu ieu we Nay, pangbersihankeun daun huina we, anu kira-kira geus paranjang areuna. Oh, siap atuh Ce. Ce mul ka mana nya? Teu ka kebon kitu poe ieu. Teuing atuh Nay, keur galau sigana mah. Nya Ce, kamari Inai nempo ayah Amir mere duit ka si Eti. Anu bener Nay. Aslina Ce, Inai kan nginjem pacul ka si Eti, nyampak ayah Amir keur mere duit ka si Eti. Bener lamun kitu mah Nay. Bener kumaha ari Ce? Nya, kamari kan Cemul curhat. Cenah ayah Amir geus beda, geus teu romantis deui. Tuh nya bener kan Ce? Mangkukna Inai panggil jeung Ce Emul, nempo bibirna meni garing gitu. Kurang nginum eta mah Nay. Lain Ce, tapi kurang cium. Aya naon ece enjing-enjing tos nelpon ojon menira ruas. Tenang Ojon, teu kudu reuas. Ece nelpon Ojon teh aya perlu ece minta tolong. Minta tolong naon atuh? Pangneangankeun info tentang ayah Amir. Kala maksudna kumaha ieu teh? Ih, pokona lamun Ojon meunang info tentang ayah Amir, rek kabar alus, goreng, buru-buru laporkeun ka Ece. Maksud ece ojon jadi intel gitu? Nya, yeh, jang buruhna. Anggap weh uang muka. Wah, atuh semangat kieu mah ojon. Kun maresep ojon teh jadi intel. Nya Jon, omatnya lamun meunang info tentang ayah Amir, buru-buru laporan ke Ece. Wah, siap ce, gampil gitu mah. Hayang jadi intel ti kerutik ojon teh. Bawa-bawa atuh eta teh cita-cita Ojon teh baheula nya. Ah, henteu oge cu. Emangna cita-cita baheula Ojon hayang jadi naon kitu? Jadi kieu ce. Ojon keleutik mah cita-citana teh hayang jadi presiden. Ayeuna geus gede. Kadon jadi ganteng geura. Tapi ya, ada dasar. Iya, bukan aja. Kabeneran panggih jeung Abah. Sarua atuh, kebenaran oge. Abah panggil jeung Neni. Pas pisan atuh ki ari kitu mah nya Bah. Nya Neni. Neni urang diuk heula di dieu, urang ngobrol heula. Aduh. Neni. Tadi pas Abah balik menekeun cai, Abah ningali ayah Amir. Hei. Jika serius gitu, Abah jeung Ece. Kenalnya. Aya Jon, kieu Jon. Tadi isuk-isuk Abah ningali ayah Amir babarengan jeung si Eti. Jika nama geus janjian Jon. Pantesan atuh tadi si Cemul. Tadi Cemul kumaha Jon? Kacirina mah keur galau Bah. Rek teu galau kumaha atuh. Komo poe kamari mah
si Inai nempo ayah Amir mere duit kasih Eti. Tuh kan, cek abah ge bener. Lamun lalaki geus berubah sikapna, pasti eta aya penyebabna. Abah kan lalaki, abah gitu teh. Nya henteu atuh, abah mah satia. Asli teh eta teh Abah. Nya asli atuh Jon, abah mah satia. Jadi, lamun abah selingkuh, berarti eta abah dipelet. Kamana Ojon wayah kieu can aya laporan. Curiga can menang info, mangkani geus dibere uang muka. Di dia geuning si cemol teh. Dia ojon ka imah usah saha. Nya Jon, ece teh keur hoream cicing di imah. Kumaha? Geus aya info can. Menang atuh ce, mangkaning ieu mah info ge tajam, akurat dan terpercaya. Geus buru kumaha? Ece penasaran? Tapi omat, ece ulah waka emosi. Nya moal sok buru ih meuni ece geus teu sabar. Janjinya. Jadi kieu ce. Kamari si Inai ningali ayah Amir mere duit kasih Eti. Terus tadi isuk-isuk si Abah ningali ayah Amir jeung si Eti berjalan berduaan bergandengan tangan. Bener-bener kesel. Pantesan ya, tah si ayah Amir kurang ajar. Keur duduaan we meureun jeung si Eti nya. Nya, sabar ce, sabar. Ieu meureunnya nu ngabedakeun lalaki jeung awewe teh. Kumaha kitu bedana? Gogoda panggedena lalaki mah ngan saukur awewe ce. Lamun awewe? Lamun awewe gogoda panggedena teh nyaeta harta, tahta, lajada, Tokopedia dan seblak lada. Geus garet deh geuning lauk teh. Di dieu teh si walak teh di tayangan di mana-mana. Naon ari Ece? Ngaku sia maneh teh Eti. Maneh geus karebut salaki Ece. Ngaku sia. Ngaku sia. Sok sia. Tolong cicing. Cicing. Tahu lah tapi bukan sakit sabodor daripada ulah menjadi cita paruku mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo skateboard sakit sabodor suka buka gokon jangan termikir kasusah mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard